Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng Sunda anu dipihormat ku sim kuring, haturan wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina raraga ngadangukeun dihanca carios anu katunda sabara dinten kapengker. Nyaeta carios nyambung anu judulna Jawara Tatar Galuh. Kalian dina dinten ieu teh parantos dugi ka bagian ka-80 hiji. Ieu dongeng mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda atanapi karya sim kuring. Mugi wae para wargi salawasna aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kesering Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagjaan hutan wates wongeuna. Kalian naon anu jugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana kasakur anu ngadangkeunan. Mangga para wargi supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugia sadira salawasna aya dina kamuliaan. Jeblok, aduh, awak si kalong hideung nepi ka mental jauh ka tukang. Awakna kumoleab muru jungkrang anu teu jauh ti tempat tarung. Tina sungutna ngalay getih beureum, tanda si kalong hideung cidra di jero. Modar sia kalong hideung. Kilo drapala ngabarakatak bakat ku bunga, sabab si kalong hideung antukna beunang ku tanaga jerona. Cek pikirna pasti si kalong hideung perlaya di dasar jungkrang. Tapi basa awak si kalong hideung ku malayang teu boga daya, ujug-ujug aya nu kumolebat nyaman awakna. Awak si kalong hideung alias Nyai Nawangsi katewak. Saterusna anu nyanggap si kalong hideung ngibaskeun dampaleungeuna ka pelebah kilo drapala. Wus aya cahya biru kumolebat. Ceblung tobat. Kilo drapala saharita keneh ngoceak, awakna langsung ngagundubran di bandemah. Tina sungutna ngalay getih beureum, daju haku haek ngutah-ngutahkeun getih hirup lelambaran.
Sedang anu nembak si kalong hideung mah langsung jumerelat tembus poekna peuting bari mangul awak si kalong hideung. Aduh tobat. Nah saha eta jalma anu nyilakakeun kula elmuna kacidas luhurna. Padahal salila ieu aing can pernah ngalaman siga kieu. Kilodra pala gegerung bari humandeuar. Teu nyangkaeun lamun manehna bakal ngalaman siga kitu. Sabab ceuk pikirna manehna teh geus masagi ku ilmu lahir oge ku ilmu batin. Kilodra pala sanggeus ngupayakeun dirina sangkan ulah katalanjuran cidra, manehna langsung ninggalkeun ieu tempat bari sasampoyongan. Maksudna rek dengan tempat anu bisa dipake reureuh sabab moal bisa lumampah saacan cager tina cidra jerona. Bari lumantung teh hatena terus noroweco. Teu nyangkeun geuning aya jalma nu elmuna leuwih luhur ti manehna. Kabeneran di leuweung geledegan kilodra pala manggi guha. Natublus kilodra pala ngadon asup ka eta guha. Najan teu sabaraha lega tapi cukup pikeun manehna reureuh bari mujasmedi nyageurkeun cidrana. Cag urang teu heula ngeunaan kilodra pala. Urang malikan ka si kalong hideung jeung anu nulunganana. Sanggeus ngibaskeun dampaleungeunna ngirim kakuatan tanaga jero ka kilodra pala. Anu ngarewak si kalong hideung langsung jumerat tembus popoek peuting. Awak si kalong hideung anu dina kaian teu sadar terus dipanggul muru lembur babakan. Sang sanjog hiji imah anu nenggang langsung keketrok bari ngagegero nu boga imah. Ma iroh. Anu mamangul si kalong hideung ngagegero ka nu boga imah. Bari keketrok kana panto. Horeng eta teh imahna Ma Iroh indung angkatna Santanu jeung Nyai Nawangsi. Sasaha di luar. Ma Iroh nu keur ceretibrang rejat kahudangkeun guna geroan ti luar. Manehna ti buburanjat murup panto tepas. Kuring mah Santanu. Horeng anu nulungan Nyai Nawangsi teh geuning Santanu. Manehna emang geus janji ka Nawangsi yen peuting eta rek nepungan Nawangsi di imahna Ma Iroh. Di setengahing lampah pangi jeung kajadian anu ampir wae nyilakakeun Nyai Nawangsi. Euleuh geuning ujang ke antosan urang buka heula tulakna. Ma Iroh sanggeus sapeuleun anu di luar teh Santanu teu asa-asa di langsung ka tulak panto. Sanggeus panto muka breh dihareupeun lawang Santanu keur bangun jalma anu singsar wahideung. Ujang saha eta? Ma Iroh ngarenjag hatena kumeleter. Manehna kacidaru baseunana nempo Santanu datangna mangul jalma. Ceuk pikirna palang siang Nyai Nawangsi meunang kacilakaan. Si Nyai mah kacilakaan. Santanu ngabejakeun anu keur dipanggul ku manehna teh Nyai Nawangsi. Kapanggih ku manehna waktu keur tarung jeung saurang jawara. Euleuh tobat teuing. Sok atuh golerkeun ujang. Ma Iroh najan ngadeg-deg bakat kureuwas tapi buru-buru ngamparkeun samak bari digoleran bantal. Saterusan nitah ka Santanu sangka Nyai Nawangsi digolerkeun dina palupuh anu geus diamparan samak pandan saheulai. Mohon ma cik punten mang naheurkeun cai kuring priogi cai panas.
Santanu minta tulung ka Mairo sangkan nyadiakeun cai panas. Maksudna rek nulungannya ini wangsi anu cida di jero akibat kena ku tanaga jero Kilodrapala. Sanggeus si kalong hideung digolerkeun, Santanu langsung nyalurkeun tanaga jerona kana awak si kalong hideung. Kerejet awak si kalong hideung ngerejet siga anu kasetrum. Geti anu ngalai dina bibirna langsung saat saharita. Keur kitu Mairoh nyampeurkeun bari mawa cai panas dina baskom. Sanggeus karuan aya cai panas langsung mun-munan si kalong hideung alias Caina Wangsi diceuceuhan make sapu tangan. Sanggeus sabaraha kali ceuceuhan brai panon Caina Wangsi beunta langsung rateret ka sakuriringeunana. Barang nempo di hari peunana Santanu langsung ngagero. Engkang Caina Wangsi ngagero bari langsung reubaci mata. Tapi rek hudang manehna teu bogeun tanaga. Cicing nyai tong waka seueur gerak. Ini teh cidra di jero akibat rongkana tanaga jero tinu jadi musuh nyai. Santanu buru-buru nyeklan awakna Wangsi bari terus disina ngagoler deui. Mak punten pangdamelkeun gula beureum. Si nyai urang sina ngaleut heula cai gula ameh pulih deui tanagana. Santanu minta cai gula beureum ke Mairoh supaya na Wangsi bogeun deui tanaga ulah lemes teuing. Mohon mangga ujang. Mairoh muruka pawon bari roah ribih. Manehna melangeun ka Nyai Wangsi. Nyai Wangsi teh geus dianggap anak ku manehna sebab Mairoh duluran jeung enihna Wangsi. Indungna Nyai Wangsi. Sanggeus ditambaan ku Santanu Nyai Wangsi teu sakara-kara jag-jag goringkas deui. Malah langsung dodongeng kana naon anu kajadian ku dirina. Sabab ku Santanu langsung ditalek ngeunaan kajadian anu kalaman ku Wangsi. Make kapanggih keur tarung jeung jalma kolot anu luhur elmuna. Padahal Santanu oge teu wawuheun ka eta jalma. Abdi oge teu apal duka naon ka sang tukangna. Ujug-ujug eta jalmi anu ngaku ngaran Kilodrapala teh narajang abdi. Nyai Wangsi teu bisa ngabejakeun ka sang tukangna sabab manehna oge teu ngartieun. Kilodrapala ke akang sering nguping ngaran eta jalma. Mun teu lepat mah cenah tidak terkulon jawara tanpa tanding. Tapi sok jadi jawara bayaran asal dibayar eta jalma terasa-asa nandasa jalma sejen. Santanu anu geus lila ngalalana di dunia kajawaraan jadi ingeteun ka ngaran Kilodrapala. Sabab eta jalma teh sering jadi kacapangan di dunia kajawaraan. Pasti pangna langsung rek mahena Wangsi oge yakin aya nu muruhan. Da sapiraku teu pupuguh ngadon rek nandasa.
punten para wargi urang ngasola sakedap sakantenan sim kuring sejangireng ngamutan ka para wargi anu kalarasan nuju ngandangkeun ieu dongeng bilih YouTube nanti acan di subscribe punten di subscribe belanya tiasane supaya sim kuring medari lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nemongan dina YouTube para wargi karentong hilap like-na oge komentarna hatur nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun. Gani engkang mah uninga nyene wangsi meni colohok barang ngareungeuh kajelasan di santanu sebab manehna mah kakara panggih tur ngadenge ngaranna oge karek harita ari amprok jeung jalmana mah akang oge teu acan pernah tapi ari kana ngaranna mah sering nguping sabab kilodra pala jawara nu pikaserab ku jawara deui ngan sabenerna tempat manehna makalangan sanes di dieu tapi di tatar kulon santanu deui mereka jelasan ka Nyai Nawangsi ngeunaan kilodra pala sabab Nyai Nawangsi mah ancup ka dunya kajawaraan can lila siga manehna jadi moal apaleun saha ari kilodra pala mohon engkang ilmu batin kacida kuatna ari jurus-jurusna mah gua beri oge tiasa diayonan teu aya kasulitan Nyai Nawangsi ungeuk-ungeukan manehna karek ngartieun kana kayaan kilodra pala urang tunda heula nyaritakeun santanu jeung Nyai Nawangsi anu keur aya di imahna Mairoh urang malikan deui kana kayaan kibar jasa para kanca anu basa harita keur kakeunaan ku ilmu sirapna si Kalong Hideung srangenge mimiti tembong mancarkeun cahyana nembus tangkal-tangkal nu tingrung gunuk di sabudureun tempat kibarja sarombongan kasarayan manuk-manuk recetnya dahan kayu anu teu jauh ti eta saung cangeh gar kumehwer tina jero rungkun pada mapag srangenge anu karek tembong sora-sora manuk anu recet jeung cahya panompa anu nembus dangdaunan ngalilirkeun kibarja anu sapeupeut ngagebra kasirap ku ilmuna si Kalong Hideung kibarja ngulisik lilir daju gigisi kana matana breh alam geus robah peuting kaganti ku beurang laju rarat-tere tempuan anak buahna anu masih ting rarengkol disimut sarung bangun tibra tapi barang matana ngareret ke tempat waktu manehna ngagolerkeun endong anu matet ku duit lain deui ngaranjugna endong anu digolerkeun teu jauh ti manehna leungit tina tempatna itulah adalah kibarja ngagerobongun kaget panona bulal buncelik nempuan ke tempat duit bangun teu percayaeun kana tempuanana tapi sanajan beberapa kali gigisi kana matana keukeuh eta endong duit teh emang geus eueuh tina tempatna barudak udang garoblok sia mah di titah aya nu nyaringkal ka molor kabeh
hudang kibar jangan hudang kena anak buana dibarungku nafsu anu ngagugudug sabab duitna ngadak leungit. Aya naon katua anak buah kibar jating korejat beri langsung mesat bedog marukana aya musuh anu datang maranan maranehna. Kempot ari endong duit dikamanakeun kibar jatuh manya kasih kempot beri mencorong ngemu amarah sabab si kempot teh anu kapapancenan jaga pangheulana kari-kari duit anu sakitu lobana ngadak leungit. Duit leungit kumaha kapan meser oge eta duit tadi kekeupan ku katua si kempot lain deui ngaranjugna barang ngadenge omong-omongan katuana kapan meser oge aya keneh dikegeupan ku gegedugna. Ku sia meureun disumputkeun nya kibar dia nyeren ka si kempot manehna boga sangkan disumputkeun ku anak buahna waktu manehna keur sare sabab ceuk pikirna piraku duit make leungit teu pupuguh pastina aya nu nyokot. Ari katua kuring mah teu kuring mah disaprak aya nu ngawuran saung oge langsung teu kuat ku tunuh barina oge piraku teuing make kumaha wani. Si kempot kekepehan sabab sanyana disaprak aya nu ngawuran saung oge manehna langsung ngagebrak. Ku sia meureun Darjo ibar jadi kamarangka mancing ka muridna kabeh dibentak dituduh nyumputkeun duit. Sing sumpahna ge kuring mah pan ngogogoler deket durukan boro-boro inget kana duit. Si Darjo susumpahan manehna turu masaeun kana tuduhan guruna manehna mah teu mikiran duit boro-boro boga laku curaling ka guruna. Kusaha atuh piraku jurig beukian duit mah kibar ja ambek nyedak tenaga midak antukna kalah ngabarerang ka murid-muridna. Wah urang ngaderak tuluy teh anu nyirep ki guru saterusna baru waktu urang geus tibra eta duit dipaling kudu nyirep urang. Si damung rada encer otakna pamikiranna keuna kana kajadian anu sainyana. Ke buah heueuh kitu nya. Sebab waktu urang keur ngobrol jol aya anu ngawuran hateup saung. Saterusna teh teu puguh urang ngaderak tunuh. Kibar dia curinghak kekecapan anak buahna asupkan akalna. Jadi lamun kitu mah manehna geus diopenan ku maling. Bener pasti kitu ki guru. Anak buah kibarnya jadi sapuk sapamedegan. Sebab omongan si damung sarua kana asup kana pikirna. Bangsat maling edan aing diperdaya ku maling dibodaran sia lamun kapanggih jelmana. Kibar jatete nyerah beri hauk buat ku amarah manehna ngarasa yakin yen manehna keuna ku ilmu sirap. Kumaha atuh laku urang ayeuna ki guru? Si kempot langsung tu manyaka gegedugna sabab manehna oge ngarasa manglebarkeun kana eta duit. Harapan bakal keberit loba teh antukna jadi ukur harapan. Yeah.
Hayu urang ini barisa kalian yang warung kadaharan. Aing geus lapar, hayang madang anu enak. Antukna kibarja ngajak nerusin lampah ke anak buahna. Suganan anu maling duitna masih bisa kepanggih. Barisa kalian yang tempat jangisian beteungna nu syukur bukan menta eusi. Kibarja sapara kanca sanggeus saged langsung miang neruskeun lampahna. Teu pohoeun basa pangijeng susukan maranehna ngadon si beungeut heula. Rombongan kibarja leumpangna geus teu susulumputan deui. Maranehna nikreumpay jalan jajahan serba tujuanna rek dengan warung kadaharan. Barisa kalian sugan pangijeng anu maling duitna. Di satengah lalampahan basa maranehna geus rek meh kaluar ti leuweung bet dikersakeun amprok jeung rombongan jawara mengawal saurang juragan rentenir. Siga nama eta rombongan rek nyabak anu jauh. Sababina salah sahiji kudana rimbil ku babakelan. Kibarja sapara kanca curinghak. Sabab asa ku kabenaran aya pimangsaeun. Lah kadalah ku kebenaran barudak mobok manggih gorowong keur teu pagaduh teh bet pangijeng mangsa. Siap-siap barudak. Kibarja ka cidabungaeunana. Sabab manehna pangijeng pimangsaeun aya meureun jang gantian duitna nu leungit kitu ceuk pikirna. Ihap ki guru ku kebenaran geuning. Anak buah kibarja langsung sutset meset pedogna. Tiluanana ngajega muga cecalaneun. Kebenaran rombongan teh ukur dikawal ku 3 urang. Jadi bisa disanghareupan ku saurang sewang. Eureun pas eta rombongan ancung ke peloh maranehna, kibarja langsung ngabentak nita eureun. Saha maraneh make megatan jalanin aing. Saurang jawara nu ngabogaan kumis baplang sagadulang langsung malik ngebentak. Manehna teh yariuk-riuk kreuwas atawa sieun. Sabab kejadian modal kitu teh geus sering ka sorang ku manehna. Alam anu masih loba leuweung geledegan, kamiskinan anu ngarajalela. Jadi loba kejahatan di mana-mana. Jadi ijawara teh geus pinuh ku kawaspadaan. Serenkeun sakabeh harta bawaan, mangka maraneh bakal salamet. Tapi lamun teu diserenkeun mangka maraneh bakal kocoran ku aing sebalad-balad. Kibarja teu basa-basi deui langsung minta sakabeh harta nu dibawa ku eta rombongan sangkan dipasrahkeun ka manehna. Bangsat kurang ajar. Jadi maraneh teh garong anu boga kumis baplang lain deui amarahna sabab geuning anu megatan maranehna teh rek ngagarong. Aing garong dibikeun wae harta nu dibawa ku maraneh mangka andika sarombongan pasti salamet. Tapi lamun ngalawan mangka maraneh bakal kojor ku aing. Kibarja kacida garangna ngomongna kasar garial nandakeun emang manehna teh garong anu kacida galakna. Garung edan, sia salah mangsa. Lain aing anu bakal kojor, tapi sakabehna bakal kocoran ku aing. Si kumis baplang lain di amarahna, manehna teu nyadar yen anu keur disanghareupan ku manehna teh garong edan anu geus kakoncara.
lamun lalawara ieu garong bakal jadi malakal maut pikeun manehna. Jawara kagok sia emang long bonconong teu apal kana pipaeheun ceuk aing mah mending sumrah wae sob saromongan lain tanding pikeun pilawanan aing saparkanca sia mah kelas keup apu keneh kibarja ngabarakatak manehna ngarasa jumawa sabab rombongan teh ceuk tetempuan manehna lain jawara anu matak bahaya ukur pangawal kampung kitu ceuk pikir kibarja mangsa harita. Pun para wargi rupina ieu carios nyambung anu judulna Jawara Tatargaluh bagian ke-8 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur panjang tiasa ditepangkeun di dina kalajengan ieu carios bobor sapanaon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersang hapunten kana sanes kanten kelelepatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios bilih kirang nyugumakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.